A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الله أعلم بمرادih innal ladzina amanu insatuhuna wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh hajaru lan padang ngeli ya alladzina lan pada perang ya ladzina kabeh bi amwalihim wajahadu lan pada berjuang ya ladzina kabeh bi amwalihim kalawan pirang-pirang hartane alladzina wa anfusihim lan pirang-pirang awake alladzina fi sabilillah dalam arah ngaluhurkeun agama Allah mal muhajirun lan utawi alladzina iku sahabat muhajirun kabeh walladzina awaw lan wong akeh kang padang ngungsikeun ya ladzina kabeh nabi ya ingkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaru lan pada nulungan ya ladzina kabeh ingkang jeung nabi wa hum al ansar al utawi ya ladzina awaw iku sahabat ansar iku ulaika utawi mangkono alladzina amanu wa hajaru lan alladzina awaw wa nasaru iku ba'duhum utawi sakenah ulaika auliya'u ba'd pirang-pirang ngalindungi ing setengah fin nasri wal irsi dalam nulungi lan ngawaris walladzina awaw wa lam yuhajiru lan utawi wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh wa lam yuhajiru lan orana hijrah ya ladzina kabeh malakum orana iku tetep kadhe sira kabeh mi walayatim utawi ngalindungi ing ladzina bikasil wawi wa fatya kalawan dan kasakeun wawune lan den patakeun wawune min syai utawi suwiji-wiji fala irsa bainakum wa bainahum maka orana ngawarisiku maujud ing dalam antara sira kabeh lan ing dalam antarane alladzina wala nasibalahum lan orana dung-duman iku maujud gadhe alladzina fil ghanimati ing dalam ghanimah hatta yuhajiru malamala hijaya alladzina kabeh wa hadza lan utawi iki ulaika ba'duhum awliya'u ba'd iku mansukhun kang den salin bi akhir surati kalawan akhir surah Al-Anfal wa in istansarukum lan lamun jaluk tulung ya alladzina kabekum ing sira kabeh pidini ing dalam agama Islam fa alaikum nasr
maka ikut tetap ingat sesira kabeh utawi nulungi lahum kadu alladzina 'alal kufar ngalahakeun ingat sepirang-pirang kufar illa 'ala qaumin ingat kaum bainakum wa bainahum mitsaq kang ikut tetap ing dalam antara sira kabeh lan ing dalam antara kaum utawi perjanjian ahdun tegas perjanjian fala tansuruhum alaihim maka aja nulungi sira kabeh hum ing alladzina 'alaihim ingat alaihim ingatase kufar wa tankudulan aja ngabubar sira kabeh adahum ing perjanjian ing kufar wallahu dan lutai Gusti Allah bima ta'maluna kalawan barangkang migawe sira kabeh basirun iku kang ningali basirun iku kang ningali. Ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng Nabi rek ngajelaskeun kaunggulan para sahabat nu ngaran sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin nu kamari dijelaskeun bahwa sahabat-sahabat anu berangkat ti Mekah ka Madinah ngaranna sahabat Muhajir. Sahabat Ansor anu di Madinah anu narima kana kadatangan para sahabat-sahabat nu di Mekah. Kaistimewaan dua golongan sahabat yakni Muhajirin jeung Ansor diabadikeun melalui wahyu Allah. Jelas bakal langsung arasup ka sorga para Muhajirin jeung Ansor. Urang dititah cinta Muhajirin, cinta Ansor. Ulah aya di hate urang gemas pendu ka sahabat Muhajirin. Ulah aya di hati urang keheul ka sahabat Ansor. Maka nu bagus nama ku urang teh dihitungan sabaraha ratus atawa ribu si Muhajirin, sabaraha ratus atawa ribu si Ansor. Besi urang bendu ka salah sahiji ternyata orang Muhajirin. Besi urang keheul ternyata orang Ansor. Sebab didinyala agama dikuatanana ku sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Tanpa eta wallah maka diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ku ayat indal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kangjeng lahir di Mekah, datang ke umur 40 tahun Kangjeng teh diangkat menjadi nabi sekaligus jadi rasul, diturunan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidinya terus nungtutan wahyu teh sesuai jeung kebutuhan. Ketika Kangjeng Nabi dakwah khafiyah samar lalaunan, sebab nu didakwahkeunana pikir kurang, inget kurang, dek ngarobah sesembahan. Nu harita urang Mekah nyembah teh ka Manat, harita urang Mekah teh nyembah ka Uzza, harita urang Mekah teh jeung sekitarna nyembah teh ka patung-patung. Kuari dek dirobah sesembahan teh tita nyembah ka nu maha gaib Allah. Masya Allah kari. Bisa dibayangkan ku urang. Dek ngarobah sesembahan mapan kayakinan. Ai ngarobah dahar makan babari. Ulah di dahar nu ieu mah ye lantaran lada, ieu mah jang urang Padang. Ieu mah ye ta ye. Ieu mah amis. Atuh amis mah urang Parahyangan, aing mah teu beuki. Iya betan, iya barang mah, iya mah Betawi. Nah, coba anu Betawi. Nah, iya mah bener aku jah, iya mah. Coba aing hayang ngajajal anu amis.
iya tah eta Bandung jaheunna oge coba nu ada atuh kabeh tah siapa tah ieu mah garobah dahareun mah gampang komo teu beuki urang teu beuki ngopi dibere kopi mah sandingan deuk kopi tapi cek dokter ulah ngopi lantaran geus kaserang emah wayana ulah kopi urang daek ngarobah dahareun mah gampang ulah boga pamajikan eta emang kunaon ge teu kupu jeung maneh sebab maneh mah leutik itu mah gede atuh mana teuing sia budak nyengcle bae luhur jelas siapa tuh mah kos kitu mah selera atuh selera ge selera aing mah karunya bae ka sia ke digibegkeun sia enggak mau ragag sia kudu anu akur gampang ngerubah kos kitu mah mah gampang tapi ngerubah sesembahan masyaallah lain lalagaan maka Kangjeng Nabi lalaunan dakwah teh asal kapanggih jeung jelema kula teh diangkat jadi rasul tanda karasulanana wahyu Allah coba dengukeun dibaca ieu jaheul maksudna naon Muhammad sesembahan teh lain batu lain kayu nu ngaran Manat Uza alah eta mah kos kitu mah patubatan urang mah nya pangeran ai pangeran mah anu gaib nu maha gaib allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur eta oh kitu ya Muhammad ih anu ngahirupkeun urang yuhi nu ngamautkeun urang mumit yarzuqu may yasha Kangjeng Nabi teh dakwah seperti eta sok geura ge tata dina bumi eueuh jadi aya nu ngayakeun Gusti Allah urang tata dina eueuh kuari aya nu ngayakeun Gusti Allah saenggeus teh aya nu ngatur teh Gusti Allah engke urang paeh saha nu bisa mempertahankeun paeh sok tanyakeun ka Manat sok tanyakeun ka Uza moal bisaeun nya pugunya nage nangieun urang lantaran hidayah manu Gusti Allah aya heueuh Muhammad langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul mulai seorang dua orang tilu orang tuh aya anu anti ke Muhammad embungeun sabasa kali mawad jadi ngatur-ngatur sia agama teh kumacak sia ieu kan agama nenek moyang urang menyeret tinggalkeun agama nenek moyang kawalat sia Muhammad loba nu kos kitu Masya Allah karim terus tapi Kangjeng Nabi lantaran wajib sidik wajib kitu amanah wajib tabligh Kangjeng Nabi fatonah Kangjeng Nabi terus beda diterima jeung teu diterima urusannya tapi urusan kula nyampe terus Kangjeng Nabi teh dakwah wah lantaran geus rada loba kuari instruksi ti Gusti Allah fasda bimatu wa a'rid anil jahili kara Kangjeng Nabi jelas-jelasan jelema dikumpulkeun dakwah Kangjeng Nabi weh aya kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi ngadatangan imah terus wae Kangjeng Nabi kumpulkeun di imah ayo dakwah Kangjeng Nabi diteruskeun ku ari Kuki Fudali masyaallah termasuk eta Haji Pendi ge undang dong gua tah eta nu teu bagus tah ya undang dong gua tah eta nu kos kitu tah Masya Allah, awas lu berkatnya ya. Eta tah anu bahayana eta. Juga ditu udah ngomongkeun. Mal deideng mah kadinya mah. Angkuna negara beling tuh mah. Nah, iya. Dumadak terus we dakwah Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dengan berbagai kekuatan jeung cara. Setelah sahabat teh aya dilanjut ku para tabiin. Setelah tabiin teh aya dilanjut ku atba tabiin. Terus datang ke ayeuna di dunia terus baik kiai dakwah apapun yang terjadi sebab merupakan satu kewajiban balighu anni walau ayat disesuaikan dengan kekuatan masing-masing jeung keikhlasanana di Indonesia mah geus jelas ulama teh ambalaya sebab mayoritas Islam geus puguh di negara-negara Timur Tengah nu mayoritas Islam Syria Baghdad Yaman dan lain sebagainya urang lamun ngadenge di Belanda ulama masih kene dakwah di Jerman dakwah di Amerika sekalipun terus bae dakwah atuh kumaha eta henteu kumaha apakah nyana kemudian salamet loba anu dibunuh dakwah di Amerika di Jerman di Prancis
di Belanda emang teh setik atuh loba tapi kulan apakah dengan dibunuh eureun henteu terus dakwah beli ani walau aya mun urang nyaritakeun tentang pembunuhan nu dibunuh di Amerika ulama sabaraha ambala aya tapi terus we dikirim deui hakikatna ku Gusti Allah kirim deui hakikatna ku Gusti Allah terjadilah orang Belanda ilmuwan Belanda politikus Belanda Amerika termasuk Jerman Prancis saeutik nu arasuk Islam wasilah para ulama di negara Eropa nu mayoritas kafir Kristen tetep bae dakwah mah terus atuh komo di negara urang terus nah Kangjeng Nabi teh terus we dakwah enterek jaritakeun dakwahna Kangjeng Nabi nu derek dicaritakeun teh tentang para sahabat nu paling istimewa teh nu mana sahabat nu paling istimewa teh sahabat nu ketika Kangjeng Nabi nyampaikan dakwahna ngarobah sesembahan tina nyembah ka makhluk batu patung jeung kayu sajabana titah nyembah ka Allah nu maha gaib nyana langsung bae maca 2 kalimat syahadat tanpa pamrih eta nu panghebatan saha nu model kos kitu huluna Kangjeng Sidina Abu Bakar Siddiq jihad awewe Siti Khadijah anak muda Sayyidina Ali Masya Allah etalah manusia brilian manusia nu tanpa aya pertimbangan iman langsung ke Allah langsung ke Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dibantu dakwah teh terus dakwah sahabat etalah do nomor hiji tahun ka hiji tahun kedua tahun katilu makin nambah geus puguh cacian jeung makian mah penganiayaan terhadap sahabat teh lain saeutik sahabat nu diseret lain saeutik sahabat anu dipoe lain saeutik sahabat anu disiksa lain saeutik sahabat anu dianiaya berbagai peraniayaan tapi terus bae makin dianiaya makin tambah 13 tahun Kangjeng Nabi di Mekah lantaran wari mengarah ke pembunuhan Kangjeng Nabi anu bakal bahaya secara lohir sebab jawara Mekah kabeh geus ningker Kangjeng Nabi tewak Kangjeng Nabi cak Abu Jahal mun beunang jeung awak-awakna bawa ka dieu mun teu beunang aing asal huluna bae bawa ka dieu Masya Allah kan maka Kangjeng Nabi diinstruksikan hijrah ke Madinah untuk nyalametkeun agama. Tidinya Kangjeng Nabi bebeja ka Abu Bakar Siddiq, tadi engkekeun deui ku Abu Bakar siap. Kangjeng Nabi bebeja ka Sayyidina Ali, Kangjeng Nabi begitu bebeja ka Sayyidina Ali, siap ngan maneh cicing heula di dieu ke geus rapi di dieu karak nyusul. Siap. Kangjeng Nabi bebeja ka para sahabat nu lain. Ketika kaula berangkat geus aya di Madinah silakan nyusul sahabat sangat siap diabadikeun sahabat anu nyusul hijrah ka Madinah ieu ayat innalladzina amanu sayyana para sahabat anu arari iman ka Allah iman ka para malaikat iman ka para kitab-kitab iman ka para rasul-rasul iman ka yaumil akhir iman ka bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala iman pinuh di jero dadana teu bisa diganggu gugat amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala di dia diabadikan innalladzina amanu geus aya imanan di jero hatena wa hajaru ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun hijrah nyusul ka Madinah ngana berangkat dalam rangka nyalametkeun agama bayangkeun ku urang di Mekah ke Madinah 850 km saat eta kendaraan dengan sakadar onta
anu boga imah ditinggalkan, lembur ditinggalkan. Nanya ke pemajikan jeung anak ketika pemajikan iman, milu ketika teu iman ditinggalkan. Nanya ke anak ketika anak iman, milu ketika teu iman ditinggalkan. Nanya ke tetangga ketika tetanggana iman berangkat, ketika tetanggana teu iman ditinggalkan. Geus puguh ladang, geus puguh hewan-hewan, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan imah, ditinggalkan kampung, ditinggalkan sanak baraya, ditinggalkan hewan ternak, ditinggalkan perusahaan-perusahaan nyana ngagelenceng berangkat di Mekah ke Madinah kabeh ditinggalkan. Bayangkeun kurang untuk selama-lamanya. Hareup panjang balik deui ka Mekah teu aya, berangkat teh ka Madinah. Ditinggalkan teh henteu kieu, kayak aing balik teh teu aya. Pan urang mah kuari deuk gaji bae ge, tah tungguan ku sia warungnya sia ada sia. Abah deuk ka mana ngaji aing ngaji. Nya ada sia awas tah. Kemal kebal aing mah. Kadang-kadang aing mah tengah keur ngaji ge aing mah balik ieu. Pan blon eta bos itu. Ya cenah kieu nyahoan atuh aing mah nyaho ja kadeuleuh huluna ge. Udah sok itu tuh mah balik isin bae nyana. Atuh nu biasa balik bae sih. Tah. Iyalah wahajaru nu madak eta ulah-ulah anu hijrah ti Mekah ka Madinah, anu harapan bakal balik deui ka Mekah sagala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, sagala rupa ditinggalkan. Teu aya nyaah saeutik acan sugan hook ka imah, hook ka pamajikan, hook ka anak, daripada ke di akhirat bakal jadi bang balu tinggalkan sama sekali poharaja sama. Poharaja asa, masya Allah, urang mah ngaji bae ge ka dieu. Aduh, eta budak anak embe tak keluar anak embe. Aduh, aing mah masya Allah, ya urat aing kudu berangkeng mae tuh sia. Urusan. Anakna teu daekeun ngurusan, gara roblog jasa sia mah tuh. Ngurusan anak embe heula, ka ditu babaturan mah geus kerang. Ngaji, ayo sih anak embe ya molos. Gerati heula bae, datang ka jam 9, neuleuh jam 9 aing mah kaberangan moal lah. Eleh ku anak embe lain. Ieu nu hebat mah goblok si anak embe. Ku aing geus kurang kumaha. Jak geus dikurungan, geus dikunci, maksud keneh moncor keneh bae. Enggas ku aing mah. Dikeun ka tetangga, "Hai, hayang si anak embe aing, bawa kabeh tah jeung kandang-kandangna." Emang ngaji ka mana ngaji aing. Ngeganggu ku anak embe. Masya Allah, hebat amat Pak. Ya, aku sebelum ngomong hebat. Ganggu ku anak embe aing mah goblok jasa. Kumaha ge mun pamajikan nyarekan. Wah, bikeun ku aing ka bapana. Nekat mah budak. Barang ditanya ku sia nekat mah teu bogoh emang teh lagi. Aju gara-gara anak embe. Untung mungsang mangsing bae. Ndek gaji bae ge berat ya tah sahabat muhajirin. Wahajaru. Ninggalkan auton kampung, ninggalkan buyut imah, ninggalkan hayawanat hewan, ninggalkan jar tetangga, ninggalkan perusahaan sugan terbersit di jero hatena ayang balik deui ka Mekah teu aya sugan aya hok tah aya sama sekali. Hokan keneh agama, hokan keneh Allah, hokan keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkan jeung harta-harta kakayaan jeung sajabar. Berangkat bae. Dek kumaha teh hebatna. Dek kumaha teh hebatna muhajirin, urang sok gadengnya muhajirin bae. Tah seperti kos kitu. Bendu ka nyana sarua jeung bendu ka Kangjeng Nabi. Bendu ka Kangjeng Nabi sarua bendu jeung ka Allah. Sebab naon? Dunyaan di jero hatena. Urang mah anak urang ende ka pondok bae ge. Ka pondok sing jadi ka pondok deui. Mah hooh ka Aceng. Sok inget bae ka Aceng. Ulah kebal-kebal di pondok nanya. Mun bisa mah Aceng di imah bae tungguan toko. Siapa goblok? Tolol mana eta? Enggeus anak di pondok. Sarua jeung sahabat muhajirin. Nak, geus berangkat ke pondok. Ulah mikiran segala rupa geus bae pokona berangkat. Sing tentrem di pondokna. Abah abeh ngeunaheun teu kudu ngiriman ka Aceng. Cak anakna aing mah dipiceun ieu mah. Sial teh boga bapak goblok deui. Aduh, abong-abong anak nu kolot. Disayomkeun deui. Ya Allah, ya Rabbi, ngurusan anak nu ngora bae.
Nah geus urang masantren nu mantak hajunjana teh betah 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren betah nu dideule ridho Allah ridho Rasulullah ridho guru nu dideule teh ilmu Allah mantak betah sugandinya na inget atuh ka indung jeung bapak keluarga awal mah inget ka dituna biasa sugan inget ka imah atuh can boga imah aja imah nu aya gereod teu inget sugan inget ke perusahaan teu perusahaan teu bisa sugan inget ke babaturan teu boga babaturan di lembur jae ge lain babaturan teu manghan sakadar wauh dengaran babaturan masa gulung sagalang ge teu tah nu mantak wah di pondokna ge tenang ngaji masyaallah saya ge sabar tahun ye nek naon setia nanya-nanya ka aing ngabiayan teu siapa sok aju kitu aing nanya ieu ka sia mun kitu ngabiayaan ente ieu nanya bae nanya aja bangun saya geus tegep teh kadele tegepna naon hiji kopiah mancrit mereka dua tah make sampingna teh jengjot panai jawara lembur mah panai ngariung teh make mah samping jengjot jadi ieu na gede bae pan jawara lembur mah ieu teu daek ipis teh kajawan jawara lembur kajawan dah teu budak make sampingnya jengjot nyong gede ieu na pan teh mun teu make benten morosot kajawan santri mah tegep lintuh ku lintuhna tegep ku lintuhna kuru ku kuruna tegep ku kuruna santri behe atuh nya mah wali jenengan ambo pohara mah teh piwalieun maksudna atawa pidiwalian nah saya sabaraha tahun alhamdulillah sih ai bangsa 13 15 mah aya naon nu geus katalar ji jasa geus katalar kabeh insyaallah coba naon amil talar jurumiyah talar alfiyah jawar maknun geus katalar kalau mang jumul jauh samsia ta alat geus katalar kok mah bangsa imriti kitu ya ulah setik-setik itu geus katalar hebat amat tapi gua poho deui sial ta santri bisa poho kitu teu keburu ngomain HP bae batola santri batal tuh santri sia nu mantak main HP kudu jak kiaina ge main HP bae sih. Wa ge nurutan kiaina beus itu menang ridho guru. Amboh budak. Usah dibawa ka dinya tolol. Takul urang boga kiai main HP geus tinggalkeun mendingan kitu beres kiai. Teu kaburu wiridana mending mah teh sholawat jeung main HP mah. Ieu mah tuh aya lain kiai atuh lain kiai masa bodoh ya emang pinarakeun kitu mah. Innalladzina amanu sanyana para sahabat nu ariman ka Allah Rasulullah malaikat kitab jeung nu tadi kemudian wahajaru hijrah ka Madinah nyalametkeun agama tanpa pamrih deuk kumaha na sabodo teu nyaho di Madinah bakal di mana tempatna jeung saha nu narimana teu boga pikiran penting berangkat di Mekah ka Madinah ka mana teu nyaho penting mah deuk ngudang Kangjeng Rasulullah nyusul Kangjeng Rasulullah teu nyaho ditempatkeun di mana nu bakal narimana di mana deuk heesa di mana teu boga pikiran nu penting cinta Kangjeng Rasulullah deuk deang Kangjeng Rasulullah geus sakitu bae masyaallah kan bayangkeun nu leumpang-leumpang anu naek onta nemun boga onta naek onta saloba-lobana babawaan di onta tuh kabeh ditaringgalkeun ku para sahabat datanglah ka Madinah masyaallah karim hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Rasul nu ditanyakeun teh di mana Rasulullah Muhammad teu nanyakeun imah mana ladang mana toko mana teu Muhammad mana aina Muhammad disambut ku Kangjeng Nabi cukup geus asal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ge ngajajar di hareup Kangjeng Nabi bari memandang ka para sahabat muhajirin anjeun teh jelema nu mulya lantaran kaula nyaho sagala rupa ditinggalkeun teu aya terbersit sabakatul hibr bakal datang deui ka Mekah istuning segala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah.
tidinya ku Kangjeng Nabi dipetak-petakeun tah maneh ka dieu jeung ieu tah maneh jeung ieu tah maneh jeung ieu tah maneh jeung ieu dipetak-petakeun ku Kangjeng Rasul. Datang ke Madinah teh horenganan terus dipetak-petakeun ku Kangjeng Nabi. Anu manehanana biasa di ladang dipetakeunana jeung anu tukang tani. Haju sahabat di Madinah nage terus we narima nu boga tani 1 hektar bagi 2 siring 1/2 hektar. Anu boga toko 2 siring hiji, nu boga toko hiji babarengan jeung nyana. Anu teu boga modal dibere modal sok geura dagang. Sagala rupa disambut ku sahabat nu aya di Mekah yana sahabat Ansor kebutuhan-kebutuhanana. Terus ku sahabat Ansor dilaksanakeun kebutuhan-kebutuhan. Masyaallah. Ya Allah, pohara eta sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Hatta jelema nu teu boga pamajikan, teu mawa pamajikan, ditanya, "Mana di ditu boga pamajikan?" Boga, tapi teu dibawa, teu iman. Mana butuh ka pamajikan? Lain butuh-butuh deui, kula boga 2, pilih nu mana nu hayang. Atuh lain Muhajirin ge lamun anu nawaran ka kula atuh siap. Asal ulah nu gendut cara tadi besi digibengkeun ragag aing. Wahara ieu pamajikan. Nah hayeuna bebeja ka Kangjeng Nabi. Oh masalah ditita milih bere hiji. Allah Karim deuk kumaha kasosialan sahabat Ansor tandingna mana sakana sang ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tijina iman aya berangkat hijrah ke Madinah. Baheula ge di urang zaman Belanda hijrah, urang Cilongok kan baheula mah perang teh pan dibejaan cek Abah Haji teh mah, cek emak. Isuk Belanda nyerang ka dieu. We ieu hijrah, ngeli disebutna. Pangelian urang dieu teh ka mana? Ka santri. Tas santri pangelian urang Pasar Kemis. Mimiti ka etek teh dinya kurang mernah ka santri. Tah di santri marana kebal. Aya kampung santri teh teh pangelian baheula. Nu matak beusi kuari salaki leungit teangan ka santri. Eta pangelian eta. Tuh ngareli ka ditu. Masyaallah. Lemun dongeng keur ngeli di perjalanan datang kapal Belanda jegur eta murtil teh ya. Beuh cenah salaki kena murtil paeh di tengah jalan. Baheula dongeng emak teh kos kitu ya Allah rit luar biasa. Beuh begitu deuk datang ka pangelian, datang deui kapal, murti datang, ceger we anak paeh. Ya Allah ya Rabb. Seperti eta dongeng di zaman Belanda. Diperjuangkeun ku para ulama, diperjuangkan ku para pendekar. Alhamdulillah Belanda berangkat balik turun ka di Jepang sakedeung Jepang turun China gedoran Cina. Alhamdulillah tahun 1000 situ ngomong bohong kan. Tahun 45 nah taekeun bendera Sangsaka Merah Putih. Saha peloporna Bung Karno jeung Bung Hatta. Masya Allah merdekalah Indonesia. Alhamdulillah. Dieusi kurang sampai ayeuna geus di zaman Pak Harto. Kemudian sabaraha presiden datangkah presiden ayeuna urang ngarasakeun nikmatna negara urang pohara. Sakitu dipake kahayang ku berbagai negara-negara orang tapi masih solid keneh bae. Disatukeun dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lambang negara Indonesia. Masya Allah. Nah, deuk kumaha ge atuh sabodo bae. Pek nyana nu jekelan nagara, ulama terus dakwah. Jangke ge aya hitung-hitunganna ieu di akhirat. Saha nu bener, saha nu salah. Tapi teu saeutik negarawan anu asup ka sorga emang negarawan teu asup ka sorga. Abri anu asup ka sorga ambalaya, polisi anu asup ka sorga, PNS anu asup ka sorga. Kanyahoan asup ka sorgana cenah kiai kumaha? Mun digali kuburanna pernah digali PNS di Garut, pernah digali kuburanana Beleger, berarti kan di sorga. PNS eta di urang abri. Nah kebenaran kajual lahana digali Geleger kene, berarti kan ahli sorga.
Jaieuna ge utuh keneh. Boehna aya polisi di Cianjur, polisi di Cianjur. Nah, begitulah anak pan di Cianjur makos gitu di Cianjur mah Cianjur juga bumi. Nah, ngubur teh di harapan imah. Di mana dijual? Syarat asal kuburan pindahkan digali, beleger. Ji atuh teh polisi teh abdi teh PNS, aya menang ridho Allah mah. Nu penting nyana ngalaksanakeun tugas sesuai jeung aturan. Ji, aya kiai begitu dikubur menang meureun 15 poe digali, bentek. Pedagang henteu kudu setengah bulan coba saminggu geus bentek jasa. Pedagang leuwih parah tibatan kiai. Masya Allah. Adena cenah aing teh jadi kiai, pidarakalin sia. Iya kuat. Bukan. Illal ladzina amanu hajaru. Tilu, dua. Katilu wajahadu. Berjuangna bi amwalihim wa anfusihim. Diheulakeun amwal heula bi amwalihim. Sebab istimewa berjuang melalui harta. Negara ieu nu mantap kalut lantaran anu diperjuangkeun harta melalui perekonomian. Ekonomi jalan, negara maju. Ekonomi teu jalan, negara bangkrut. Di kampung, lamun perekonomian seseorang jalan kemudian nyana barahan, hebat kampung eta. Perekonomian nu mantap di amwalihim diheulakeun. Rahasia daripada diheulakeun ieu keistimewaan berjuang make harta leuwih tibatan make awak. Sebab naon? Moal bisa berjuang make awak tanpa harta. Sebab naon? Berjuang make awak lamun teu boga senjata bunuh diri. Senjata harta. Berjuang make awak mun teu make kuda atuh moal bisa kendaraan ngaranna. Mun teu make kuda atuh diserang kajen ku kumaha ge. Ai kuda harta. Harta diheulakeun. Wajahadu bi amwali. Urang bisa ngabangun majelis ku harta, bisa ngabangun pondok pesantren ku harta. Bisa kawin kudu di mas kawinan kan harta. Aya jelema nu hayang kawin haju awewena ditanya hayang sabaraha mas kawina, hayang 100 gram. Masyaallah nyana teu daek boga-boga 100 gram teu jadi kawina. Nalang sapan? Nalang sa. Coba lamun nyada 100 gram ya kecil dibawakeun ku aing 200 gram ngan besi. Ya Allah ya Rabb. Duh, harta. Lempang geura agama melalui harta. Matak aya zakat jangan lempangkeun agama. Tanpa harta moal bisa. Ieu nu mantak pasiap-siap hayang jadi bupati dek urusan harta, sebenarnya mah lain dek urusan umat. Melalui harta maksudnya. Digolangkeun ieu lah jang kepentingan, ieu lah jang kepentingan, ieu ke jang kepentingan ieu. Nah eta harta. Matak wajahadu bi amwalihim. Sahabat baik Ansor maupun Muhajirin, terutama sahabat Muhajirin, nyeunan panah, nyeunan senjata. Sahabat Muhajirin eta kan harta anu ngabiayaan lah terus bae nu tanina maju bagus subur bebeja kanu endek perang maneh kurang naon ulah mah kurang janjian senjata tah dibere nu dagang maju bebeja prajurit muhajirin sabarang siap tempur perang. Naon kekurangan anak harta jang naon jang meuli baju perang, baju kere disebutna sabarang deui bere harta jalan nu usaha jang agama, nu tani jang agama, kabeh jang agama. Kami mah teu bisa ngan sakadur ngandalkeun awak doang engke perang di medan laga ketika Kangjeng Nabi memerintahkeun naon nu dibutuhkeun baju tentar baju kere kemudian kuda dan belikeun kan lempang bareng wajahadu bi abwali jehe atuh di lembur urang ge aya jelema nu bisa ngaji ustaz ieu kobong na teh kobong tina kayu tina awi aju lu hiji geus diganjel eueuh nu geus diganjel teh tatihangna teh geus make umpah lamun eta dikubudak nu nakal dicokot atau rubuh. Jana ka masjid, jana ka majelis, jana magahan ngaji, eta kapanjang ngahirupan agama cacaang. Lamun eueuh si eta moal aya cacaang lantaran teu nyahoeun ka akidah, teu nyahoeun rukun wudu, teu nyahoeun rukun salat. Sabenerna mah nu nyaangan dunya teh ya secara batin si eta.
lantaran teu pamrihnya nama hayu bae magahan ngaji anak-anak jelema digadenyakeun nyaho karukun Islam nyaho karukun iman nyaho ka berbagai rurukunan tetapi eta pondokna Masya Allah tihangna geus kurinyu make batu namun dicokot rubuh nu dagang maju liwat betolol teh nu dagang cak Haji Pedi teh si budak betaheun amat goblok lain nyumbang ngomong nu mantak nyana ge tah kiaina tek aya galedeg ka mana si eta hajar manya kiai kos kitu lamun kiai da ngadoa bahaya kuduna makan pedagang anu maju teh sia ieu magan ngaji geus sabaraha tahun alhamdulillah ya 10 tahun sabaraha murid atuh santri ieu kadang-kadang aya 50 kadang-kadang aya 100 santri teu puguh nyana kumanyana bae jadi saya pondok teh emang teu ngabongan deui atuh saha nu teu hayang yang ngalegaan deui geus teu mah bejejal-jejal kadang-kadang mah di imah tadi hareupeun imah nyana hees lagi atuh bangun usia atuh saya teu hayang mah sing aya kahayang atuh nyana kajara salat duha Allahumma ya Allah mudah-mudahan teu budak ku Gusti lah didagorkeun huluna atuh ngomong doang sing boga kahayang kok bage bisa calangap kitu batu bisaeun ka bege nah lamun kieu mah masyaallah lamun usia di lemur ieu poek lantaran sia alhamdulillah cang anak Mang Haji bener ge teu ngaji ka sia tapi kan sejen-sejen Mang Haji ka sia nah ieu pondok omean ku sia nya nah omean geus kos jokot material engke hitung sia itu barang bayaran satu sia itu kurang hebat itu dagang teh berloon nah guys bawakeun iya daek sia dibangun atuh daek bae endek belah kayu apa batu besi embungeun kan kiaina aya nu hayang kayu bae Mang Haji maksudna endek mang bangun endek mang bangunkeun aya terserah Mang Haji itu mah tuh batu bae lah kuari mah jak kayu mah harese bawakeun ka dinya tuh batu sesuai jeung tah kan bener Masya Allah guys tah sia tala lentrem dirinya nya Mang Haji mah khusus teu bisa ngaji teu bisa ke di akhirat atuh sugan bae Mang Haji ku sia itu diajak di ulah kitu Mang Haji kula ge can puguh cak kiaina kula ge mikiran kula can puguh juga ajak-ajak Mang Haji teu puguh kula ge sabenerna mah ye atuh lain kitu susuganan we atuh ai susuganan onam teh kiai hebat lamun kieu mah cak kiai cak na engke di akhirat milu baju atuh kona tenang bau poharep kiai tolol tak kiai teh mah geus pokona di akhirat pokona mah moal saasa Mang Haji kukula diheulakeun teh kiai teh bener tak kitu teh tah nu hebat mah tah nu tadi kitu mah boro-boro Mang Haji kula ge nyaho teuing ngan kula mah masieun bae ka Allah euy mah susuganan geus sia salamet tentu Mang Haji ajak-ajak nya tuh kumangke bae tuh Mang Haji di akhirat urang pada bae tah tawadu ngaranna ieu mancan gencan Mang Haji deuk nyumbang nya tenang Mang Haji pokoknya cekelan sorban kula ye sial tak kiai tolol emang na aya sorban di akhirat wajahadu bi amwalihim sok renungkeun nu mantak Al-Qur'an ngaheulakeun wajahadu bi amwalihim na ieu teh berjuang melalui harta ieu nu paling vital moal bisa berjuang di medan laga tanpa harta jelema ketika perang kemudian butuh dahar, harta kan dahar teh. Butuh perlindungan obat, harta kapan? Butuh kuda, butuh senjata, eta harta. Wajahadu bi amwalihim. Kakara ku anfusihim. Sebab berjuang make awak mah aya waktu-waktu. Aya waktu-waktuna. Perang Uhud sabaraha poe, perang Badar sabaraha poe, Hunain sabaraha poe dan lain-lain sebagainya aya waktu-waktuna. Sanajan urang ge kieu urang ye dijajah ku Belanda sabaraha tahun sih 10, 100, 200 tahun aya waktuna eureun jajah deui ku Inggris sabaraha tahun sih setahun 2 tahun eureun ka dieuna urang teh terus jahadu bi amwalihim make harta lamun urang kabehan berjuang melalui harta jangan luhurkeun agama di Indonesia Islam pahara jasa berkibar bendera la ilaha illallah malah itu susah tah tuturkeun ieu konsep wajahadu bi amwalihim wa anfusihim karak awak berjuang cek Kangjeng Nabi berangkat medan laga berangkat
Badar berangkat, Uhud berangkat, Hunain dan lain sebagainya. Siap. Bahkan nunggu sahabat, nunggu iraha instruksi perang. Ku cinta-cintana ka Allah dititah perang teh nu kadeuleu Allah. Ku cinta-cintana ka Kanjeng Rasulullah ketika perang nu kadeuleu Kanjeng Rasulullah. Ku cinta-cintana ka agama nu kadeuleu meunang ridho Allah di agama Islam. Titah perang nyawa taruhana eueuh salah. Masya Allah karim. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Eta mah ngaji eta bobar jasa beak 10 juta meureun. Duit di aur-aur jasa mana? Tuh mang ngaji itu tuh. Pakai naon? Nyumbang keliningan. Ya Allah, ya Rabbi anyunyana mah di luhur jaipongan jeung sinden. Beak 10 juta meureunana. Lamun ngawur-ngawur nu kos kitu mah pohara jasa. Sedek hajat ya. Aing merasa babaturan sia aing teh prened. Aing babaturan sia ye. Sia dek hajat, gas tanggung jawab aing. Pokona ku aing bakal dibawakeun orkes Soneta Group. Tetanggung aing mah geus jeung Oma Irama. Nah, sok nama aing mah lillahi taala ridho ambo. Tah eta kos kitu. Di urang mah kos kitu mah bener ambay-ambay lamun kitu mah Maji. Daripada di aur-aur kitu mah mendingan jieunkeun mushola tadinya. Mushola jaloban nu sejen ka kos kitu mah urusanan. Hayu bae tuh jaka sorga mah pan hayang babarengan sakjana teh. Atuh sering saeutik bae sih bentak naon. Tolol teh ngomong eta teh. Heuh tah ai giliran nyeun mushola nyeun masjid teh kita babarengan. Ai nanggap orkes mah sorangan bae ge pohara jasa. Nah, eta tipe-tipe nu kos kitu teh eta. Di belah raja mah loba pasar Kemis mah alhamdulillah. Di pasar Kemis mah masyaallah rapih di pasar. Aja bener gua mah. Adanya di Karawang orang pasar Kemis, ngarengnya di Subang orang pasar Kemis. Sial pasar Kemis tenar jasa di Karawang jeung Subang. Masya Allah. Kula pernah eta di Sukabumi, ieu mah carita di Sukabumi. Barang endeu ka imah eta, ulah. Emang saya eta urang Tangerang. Urang Tangerang. Atuh urang Tangerang mah pasti wau jeung aing, gede ka dinya aing mah. Ulah carita teh. Bener bae ka dinya. Iya lain anak abaji, ulah gandeng ya, ulah dibere disogok beureun ku cenah. Maksudna naon? Mangaji kawin di dieu kakarak aya beureun 3 bulan ulah gandeng ya. Urang mana eta kiai urang Bitung. Sangaran mah dibejakeun ngaranna mah. Ya, moga mobil sedan putih harita nago bae, bareng di dieu jabe, ieu mah kula ge di kadinya teh eta mah letterna jabe. Ulah kadinya bae gitu. Barang anak kebajinya disogok heula kula. Sial horeng loba itu ke babaturan kene ulah itu sarua. Maka itu nya kuari kalau ngapangi beungeut da mun dibejakeun atuh di Sukabumi teh loba. Pas ka Karawang mana boga dulu gua di Karawang. Masya Allah. Eta ngaran pasar Kemis di Karawang. Tenar jasa. Pohara jasa. Pokoknya di Karawang jeung di Subang beres kabeh. Atuh gorenganan di dieu bea ka buruan-buruan. Dibawa ka Karawang kabeh. Nah, ngan KTP nama lain pasar Kemis. Illalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Nailanu berjuang melalui harta, berjuang melalui awak dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ieu teh titah ditiru kurang deuleu Bung Karno deuleu Bung Hatta berjuang melalui amwal jeung anfus. Deuleu jenderal-jenderal anu nyalametkeun bangsa jeung negara, nyawa taruhanana. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Baheula ngalawan Belanda, ngalawan Inggris, ngalawan Jepang, ngalawan Cina. Terus datang ke ayeuna ulah eureun berjuang niatan jahadu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim. Naon nu ukurang bisa diperjuangkeun majelis, masjid, pondok pesantren,
fakir miskin hayu bae moal kebal urang paeh aya tapak urang be Masya Allah Mang Haji anu maot ya Allah ya Rabbi Masya Allah asana kadendelekeun emang kunaon ieu tah masjid bu na kenteng nang nyana tah ieu palapodang nyana ieu mah nang kabayan tapi nyana tah sagala ieu keramik keramik kaleungiteun we nyana karasa pan ngucur pan ka jero ketika nyana ngabangun majelis salim Masya Allah maot emang kunaon ieu majelis salim tah nang nyana kula malah ngabantuan teh ala kadar beta bidang nyana tu kadelekeun bacakeun Fatihah deui kumaha yeuh jahadu bi amwali Mang Haji anu maot cak Mang Haji anu hadege emang kudu sia ngadu nyaon masalah li hirup da utapakan ja utapak ja mah masjid kotakna dibawa ka imah nyana bae heran aing mah atuh mantak naon di dieu bae sih dihitungna kudu dibawa ka imah bae teu arti aing mah hadege pae tuh pan tetangga ge kos gitu pan Masya Allah karim heuy Mang Haji anu maot Mang Haji mana Mang Haji anu saya nyalateun teu hayang atuh sia ngadoakeun nyalateun bau teu hayang emang gua kos kitu ieu ke bangun si aing bangun gregeteun amat emang aing pernah kasusahan beas teu boga kemudian pamajikan aing atuh pan atuh nyawa sorangan dagang teu aing nginjem ka nyana teu gede harita 500 jang meuli beas doang jeung lalauna cek nyana atuh siang ngora-ngora ena dikitukeun aing kadadekeun bae ngajelengeng-jelengeng geus pae tege geus teu hayang atuh siang ngadoakeun teu hayang bong aing mah aing kadadengekeun cek nyana ngora-ngora tah asal aing nyeleungyana bae kadanya ngora-ngora didarakeun aku segitu ya Allah ya Rabbi tuh jadi kehadean urang Masya Allah karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim santri kunaon sia cerik yang cerikeun Mang Haji anu maot emang kunaon atuh bani kula dibelikeun kitab ta Bukhari Muslim Ihya Kuburiya takriban nang nyana kula harita lebaran teh bu hayang jasa bunga make BHS jadi loba susah urut-urut ge ku kula nyana mere urut ge tapi ingat bae bagus kede urut ge yo Masya Allah kula geus katarima jasa nyana ngadoakeun jasa tuh pan geuna heuy Mang Haji anu maot Mang Haji mana Haji hadege emang sia kunaon gitu aing lebaran eta suka dedek mere Masya Allah atuh nu urut-urut endahan nu kula dicokot ku nyana pamustungan sama Ki Haji laih wajahadu bi amwalihim wa anfusihim jawab ge ya Allah ya Rabbi sedikit uragan bakal bararaot sok nu boga berjuangkeun agama sabisa-bisa tempelkeun di masjid di mushola majelis taklim pondok pesantren fakir miskin yatim piatu aing jehe dalam rangka ngagungkeun agama Allah saha eta wa humul muhajirun kula mah inget ka ieu bae jelema bodoh jasa bodoh di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali sagesa bodoh nyana pernah lebaran di beres samping lah samping ge boro-boro BHS boro-boro Tamer Al-Jupri polekat ge anu 3 kalinya sejegeng kene pan baheula mah 3 kalinya sejegeng kene baheula baheula mah bahu budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa ngan 3 kalinya masih kene awak sakumaha heuras kayak geus aya 5 kali taje sekarang lagi liprik seeutik tadi bere kos kitu jelema bodoh tapi kan bungaheun jasa di bere samping bungaheun jasa maot nu merena teh maot diundang ka behan nyana mah teh diundang ja susah ngananyakeun dong eta sana maot Mang Haji mana Mang Haji anu ya Allah nu pernah mere samping teh nyalateun aing teu kudu diundang kan berarti kan teu kudu diundang kan langsung nyalakeun dipake sampingna kita ieu sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah ta Mang Haji katarima padahal mah dibere samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah
Ya Allah dibere hiji ge salembur nyahuan kabeh. Salembur nyahuan kabeh bebejakannya nama. Masyaallah. Yes, ceritana nyalateun peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi ka panggih jeung main. Waalaikumsalam. Ya ente mau. Ente le maot mun ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet cek. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tanyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh diterima ku Gusti Allah. Ya Allah, cak imam teh. Haji hudangnya na. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Ngadoa naon sih kabeh diterima nyana doang. Masya Allah isuk-isuk jana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon ge? Teh ngobrol ya ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur beuting ngimpi. Aju. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya kumaha di jero kubur. Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Ku kula ditanya salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Henteu imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba ayo. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir ge Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar nya 4 jong genep Allahu Akbar. Kula bodoh. Ngadoa naon teu ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya Allah ya Rabbi keur ieu mah nyana hirup ka imah kula jadi tamu kula aju ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping teh ieu samping ge dipake karasa jasa peting sare dipake salat dipake na ieu mun nyana hirup keneh atuh kula nu nyuguhan lantaran nyana kuari geus tamu jadi tamu Allah ya Rabbi kula ngomong kitu tah kuari mah kula moal katamuan ku nyana geus lain jadi tamu kula kuari mah jadi tamu Gusti nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti pangnyuguhankeun eta Mang Haji nu pernah ku kula disuguhan jeung pernah mere geus bae pangnyuguhankeun jak kuari mah jadi tamu Gusti jak kula mah ngomong kitu doang. Eta kiai gideg masyaallah kari. Geus atuh geus kitu mah. Yes. Ngalamun beda kiai peutingna peuting kapanggih jeung guruna. Hei. Sia nyaho eta doa nu bodoh teh ditarima ku Gusti Allah. Guruna wali. Ditarima ku Gusti Allah. Kunaon tah nu mantap ditarima? Nyana ngadoana ikhlas. Nu sejet ustad-ustad jeung kiai-kiai ngadoa mah ngadoa rapi teu ikhlas. Atuh aja kiai mah sagala hayang sholawat pan. Santri hayang sholawat komo ki pode 5 pan sholawat da ge kudu digedekeun. Nah masalah letik bae pan nya mamenta di mah sarua jeung santri tolol teu. Ya Allah ya Rabbi. Ai jana mah ikhlas jasa pan teu diondang nya nama. Mang Haji mah tah nyalateun teu diondang berarti kan ikhlas jasa. Berarti kan ikhlas jasa aju nyana ya Allah ya Rabbi tah eta nu hebatna. Baheula mah jadi tamu kula, ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping tah ieu sampingna Gusti, kuari mah geus jadi tamu Gusti, pangnyuguhankeun Gusti, kuari mah geus jadi tamu Gusti sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti. Gusti Maha Uninga, Gusti Maha Ngarungu, Gusti Maha sagala-galana, ku doanyana dihapus sakabeh dosana eta Mang Haji. Ye tah teu nyaho rahasiana, ikhlas. Ikhlas mukhlisina lahuddin ibadah urang tahajudna duhana maca Qur'anna sholawatna ngajina teu ikhlas jajabur kabeh naon anu ikhlas kapan nudi itung ku Gusti Allah haji ulah ngomong kieu muludan bae sanajan teu ikhlas tetep bae hayeuh bae muludan ulah kitu tetep bae teu diitibar teu ikhlas ulah make jeung haju nitahan teu ikhlas kuduna kieu hayu urang muludan sadajan teu ikhlas hayu bae kege hayu saeutik-saeutik urang ikhlaskeun ulah kieu sadajan teu ikhlas terus muludan mah geus teu kudu ikhlas
ulah gitu hayu baik kesugan ke aya 20% ke tahun ada tetap usahakeun ikhlas sebab naon teu ikhlas berarti diterima tahajud sakitu tahajud dengan ai tahajudna lolobana diterima naon sebabna lolobana ikhlas nu mantak ikhlas atuh sanu neuleu sorangan di kamar Allahu akbar emang anu neuleu jeuh nu neuleu nu memperhatikeun eueuh ieu hati Gusti Allah kan kecuali nyada jeung pamajikan diuk sia dirinya tungguan aing nganggonan sia aing aya ibadah ke Allah ku ditungguan ku pamajikan cek pamajikan kalah geus ulah tahajud emang kunaon atuh kakak nu tahajud kula nu riweuh la ilaha wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jelema nu iman hijrah ninggalkeun lembur harta jeung sajabana datang ke Madinah kemudian berjuang melalui harta jeung awakna dalam rangka fisabilillah ngagungkeun agama Allah walladzina awaw saha eta muhajirun jeung jelema-jelema anu ngampihan Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah di rumah diungsikeun diampihan sesuai jeung kahayang Allah wow wa nasaru ditulungan ku para sahabat-sahabat di Madinah sa wa huwal ansor wa hum al ansor tanpa aya sahabat ansor deuk kumaha Kangjeng Nabi datang ka Madinah mun teu ditulungan ku sahabat ansor deuk kumaha para muhajirin datang ka Madinah lamun eueuh anu ngarumat deuk kumaha saha nu ngimahan saha nu mere dahar saha nu mere nginum deuk dagang saha nu mere modal deuk tani saha nu mere ladang lamun eueuh sahabat Ansor masyaallah karim dua sahabat muhajirin ninggalkeun Mekah hiji nu di dieu Allah Rasul jeung agama sahabat Ansor narima kedatangan sahabat muhajirin seakan-akan sekat muhajirin jeung Ansor teh seakan-akan dulur dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah masyaallah karim Kanjeng Nabi diampihan sahabat diampihan muhajirin ku sahabat Ansor kemudian ditulungan naon kabutuhan anak ditulungan ku sahabat Ansor urang lamun hirup seperti sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor luhur agama Islam ya'lu wa la yu'la Islam al-islamu ya'lu wa la yu'la ku bersatu nu sugih nu gagah nu boga jabatan jeung nu susah nu lemah jeung rakyatnya hiji kabeh ngaluhurkeun agama Allah sieun musuh-musuh Allah kajian ku kumaha ieu bapak berenjaya tuh ja wallazina awaw wa nasaru jeung mukminin nu ngampihan Kanjeng Nabi oge ngampihan para sahabat-sahabat muhajirin wa nasaru jeung nulungan ka Kanjeng Nabi jeung sahabat-sahabat anu hijrah ti Mekah saha eta wa hum al ansor sahabat Ansor kumaha eta Allah ngajelaskeun ulaika ba'duhum awliya'u ba'd etalah Ansor etalah muhajirin auliya'u ba'd saling asih mengasihi sesama lain lindung melindungi tulung menulungi luar biasa sehingga sakumaha dulur sanasabah kos kakak jeung adik sekat Masya Allah lamun sahabat muhajirin gering karasa ku sahabat Ansor asa aing nu gering lamun sahabat muhajirin susah Ansor ngarasakeun asa aing nu susah lamun bingung sahabat muhajirin sahabat Ansor ngarasakeun asa aing nu susah teh nu matak saling menopang ulaika ba'duhum auliya'u ba'd sehingga saat eta ku Kanjeng Nabi didulurkeun sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor akho didulurkeun sakumaha saturunan bae kos adi jeung lajeg bahkan hampir maot sahabat Ansor muhajirin menang warisan masyaallah kan ku sebab hijrah ninggalkeun kampung Mekah lembur Mekah negara Mekah hiji we iman hijrah jihad diterima ku sahabat Ansor maot muhajirin Ansor menang warisan
mau tansor muhajirin menang warisan pan pohara jasa eta jadi ku iman ku hijrah jeung ku jihad sampaikeun ka menang warisan masyaallah karim ngan ieu teh lila ke dina ayat ieu ku ayat selanjutna kumaha tah mukminin nu di Mekah anu encan kaburu hijrah ka Madinah walladzina amanu wallahu a'lam